Nyobaan masak tungir ayam cili padi gening meni ngeunah. Heueuh eta ce isuk-isuk urang teh meni meraringung teu boga deungeun sangu. Di imah teh boga cuncurungan hayam alias tungir. Kumaha ngasakana cing teh nya ame leuwih ngeunah rasana. Pan ari nu kieu mah gerinyih geuning ame teleuneng teh kumahakeun ngasakana ieu. Ari soal bumbu urang mah geus teu hariwang komo ayeuna mah tuh. Bumbu marinasi geus aya ukuran nu gedena sia. Di warung-warung kampung ge ayeuna mah geus aya komo deui di minimarket. Ame simpel aja ngeunah cing teh urang masak cili padi. Tah cing teh memeh digoreng si tungirna urang marinasi heula. Tong salpoknya karena suara orang ayeuna ieu. Da ieu teh geus sababaraha poe suara urang teh leungit ayeuna kakarek balik deui. Mata kamari-kamari man tadi soraan ieu konten teh. Ayeuna oge sorana masih keneh kieu geuningan can bener-bener pulih da ieu teh. Atuh da kumaha nya urang teh maksakeun da urang teh kudu gawe. Ieu oge video nama video beberapa hari yang lalu sabenerna. Da geus sababaraha poe teh nyieun konten ieu teh. Tapi untungna we urang teh boga stok. Gerakeun keur teu ngareunah kieu salaki eueuh jauh meni kalah tamah rungsing asana teh. Meni eueuh nu nepak bujur-bujur acan aing mah. Apana hayang dipencetan ari keur teu ngareunah mah yang diusapan. Ieu mah teu ngareunah teh gulang-guling sorangan we eueuh nu mere cai-cai acan. Pira kucing teh ari kudu nyanung mah. Dan nalika keur gering kieu salaki keur eueuh ame anu maturan. Geunah merenya lamun kitu. Anu saurang usaha gawe ngalah duit anu saurang maturan di imah. Bohonganna geuning aing mah keur gering ikot eueuh nu ngurus. Nanaon sagala ku sorangan geura capek sayang neng teh capek atuh ieu teh da ih. Geus ngan hayo we ngeluh cenah kunaon ieu teh. Tuh tinggal ieu ayeuna mah pasakan urang geus asak ce. Tungir ayam cili padi sudah jadi. Tarang hayu ulang huapkeun ayeuna mah ce. Bismillahirrahmanirrahim. Asli imah meni raos pisan geuningan ce. Henteu lada teuing meujeuhna soalna ieu mah cabe gede hungkul. Rasana teh gurih, manis, asem, seger ngeunah pokona. Soalna kan tadi di Taman Cai Asem Jawa jadi henteu leuneng.